Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur eta tetap kagungan Allah. Sholawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraskeun deui dina perkawis urang wajib kenal ka setan heula. Samemeh urang kenal ka Allah, urang bakal dikenalkeun heula ka setan. Tapi eta dina proses nempuh cukang siratal mustaqim, nempuh jalan ngaraketkeun diri atanapi perjalanan kenal ke Allah, urang bakal dikenalkeun heula ka setan. Setan eta moal tiasa ku urang dikenal di dimensi alam dunya anu lemes, tiasa dikenal di alam dunya dina hal negatifna. Tapi dinu hal positif anu katingal positif moal katingal upami di ranah kasadaran alam dunya numawi kedah kana kasadaran rohani, sadar anu disaluhureun akal. Upami parantos naik kana kasadaran rohani, akalna bakal lumpuh. Tapi akal lumpuh dirinya sanes janten gangguan jiwa atanapi gangguan mental, tapi kasadarana bakal leuwih sadar, bakal digentos ku kasadaran anu murni, diajarkeun ku Allah ngalangkungan nurna. Tah nur eta teh kedah ngalangkungan anu disebat baiat. Nembe aya nu disebat nur iman sareng nur kitab. Upami parantos ditanemkeun nur eta, urang rohani urang bakal dibangkitkeun. Jadi diperjalankeun kalayan pituduhna kehendakna numawi tos benten dimensina, dimensi alam dunya sareng alam akhiratna. Aya dua gaya eta, syariat sareng hakikatna kacandak. Upami masih di ranah dunya, masih di ranah syariatna jasmani, lamun parantos lebet didinya bakal diproses, bakal ngajalankeun kaifiat-kaifiat samodel zikir, tapi zikir anu sanes asal-asalan, asal nyebut, asal percaya, tapi zikir anu sesuai ilmu anu waris ti Kangjeng Nabi. Jadi zikir didinya sanes zikir kanggo kasaktian, kekeramatan, kebahagiaan, teras sareng janten gampil rejeki. Tapi zikir di dieu zikir anu ngabersihkeun kolbu. Janten kolbu teh anu mang taun-taun katutup ku kokotor nyaeta ku dosa-dosa urang, eta bakal diproses ngalangkungan zikir eta dibersihkeun. Nembe upami parantos dibersihkeun secara tahapan-tahapan, mungkin kabuka dina perkawis ilmu keakhiratan. Tah janten henteu gampil, henteu langsung
cengbreng wae tapi ngalangkungan prosesna. Ibaratkeun urang lahir ke alam dunya teu langsung tiasa ninggal, teu langsung tiasa apal mana ibu rama urang, mana seuneu, mana cai, teu acan apal, teu acan tiasa mapah, tapi ngalangkungan proses mang lapis-lapis. Tah dina perjalanan lebet ke akhirat oge prosesna mang lapis-lapis bakal diajarkeun ku Allah ngalangkungan nurna nyaeta anu disebat guru mursyid. Mursyid teh sanes jalmi tapi nur ilahi eta anu ayana dipayuneun kolbu bakal ngebimbing ka urang. Upami entos kenal ka setan didinya awalna salarasna setan teh naon nya anu disebat ku abdi kamari nyaeta gelombang anu salian ti ka Allah. Gelombang eta teh anu pohara lemesna, anu siga penyakit anu teu kadeteksi. Jadi dina proses eta urang dina proses zikir dibersihkeun, aya proses suluk dibersihkeun, akhirna bakal kataringali aya naon jeung aya saha dina diri urang. Janten dina proses eta setan eta urang bakal apal gelombangna sabab urang kenal teh wajib diajarkeun, wajib dikenalkeun heula. Upami parantos uninga kana gelombang setan eta urang bakal uninga kana gelombang Allah, kana frekuensi sareng gelombang. Janten sagala rupiah nage kedah aya guruna upami ngulik kana ilmu, tapi guruna wajib anu mutlak sabab upami guruna anu masih relatif nya guruna setan keneh akhirna lumpatna kana kadunyaan deui, lumpatna amalan-amalan hoyong babari rejeki, babari usaha, hoyong beunghar, hoyong seueur artos, tah seseueurna mah anu nyarioskeun ngajarkeun kamarifatan ujung-ujungna sok aya nu kituan. Pangapunten da ku abdi kedah dibuka suku margi karunya ka umat anu teu apa. Soal seseueurna dina ngudag ilmu lumpatna sok kana kadunyaan wae sanes ka Allah, sedangkeun ngudag ilmu anu ngenalkeun ka Allah dunyana bakal ngiringnya secara otomatis sabab dina proses eta dina disebut alam anu di luar diri sareng alam anu di lebet diri eta sami mawon, sami-sami keneh. Janten dina proses pembersihan dina lembet diri urang bakal aya efek kana alam di luar diri urang. Ibaratkeun proyektor film, gambar anu katingali eta nu kaluar tina proyektor teh awalna tina gambar anu tina lebet proyektor eta. Jadi gambar anu di luar teh mangrupi gambaran anu gambar di lebet proyektor. Supados gambar eta robah kedah dirobah anu di lebet proyektorna
nembe gambar eta tiasa robah. Kumargi dina ilmu hakikat mah ngarobah sanes ngarobah salarosna mah dirobah ku sistem ngalangkungan tarekat eta atanapi metodologi disebatna teh eta bakal dibersihkeun digentos kuno sae akhirna muncul di alam di luar dirina bakal aya perubahan sok sanaos tujuanna urang mah sanes kadinya tapi otomatis eta bakal robah nyalira sabab urang nempuh jalan ka Allah mah ulah hoyong kanu sanes urang ngarep ridona bae bade sae bade awon oge wajib ku urang ditarimakeun da sadayana ge ridona keneh tapi upami parantos nincak kana ranah hakikat kana perjalanan ruhani margi masih di dunya mah kitu-kitu bae margi urang acan apal kana gelombang setan eta anu teu kabaca seolah-olah asa bener bae ngalakukeun kahadean teh sedengkeun ngalakukeun kahadean dibarengan ku setan nya hasilna ge ka setan deui ibaratkeun anjalmi anu ngipri atanapi anu pesugihan pamujaan kitu lumpatna teh nya uih deui kanu dipuja-pujana kanu disembahna sabab uihna jalmi bakal kanu disembahna bakal uih ka pangeran tapi pangeran anu mana anu disembah ayeuna apakah pangeran anu setan eta atanapi pangeran anu maha kuasa nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala numawi urang bakal dikenalkeun ka setan eta ngalangkungan proses tas setan eta gelombangna bakal dibersihkeun sapertos panyawat lieur misalkeun dipasihan obat tah akhirna lieur eta teh leungit duka ka mana dipilarian ge moal ka pendak tah panyawat godaan setan eta was-wasieun ragu terasuk goreng hate eta bakal dileungitkeun dina lapisan awal dipilarian oge ku urang moal ka pendak sabab parantos kaluar lir ibarat jalmi anu parantos dilebetan nur Allah eta ibarat cai kopi anu dieusian ku cai herang akhirna cai kopi eta lami-lami kaluar kadorong ku cai anu herang eta lami-lami janten bersih digentos ku cai anu herang eta tah upami nur eta parantos ditanemkeun akhirna nur eta ngaageungan sesuai proses anu dijalankeun kaifiat zikir suluk sareng pengabdian ka mantena eta nur eta bakal ngaageungan tan nur eta nu disebat pahala teh janten pahala teh sanes dibayang-bayang ibaratkeun upami nabung mah di bank saldona katingali sakumaha nur urang teh pahalaan parantos ku urang dijalankeun teh ku urang bakal kabaca
janten sanes hayalan agama tiasa dibuktoskeun tapi kedah ngangge ilmu kunaon agama jantan dongeng sabab henteu apa kumaha carana lebet akhirat teh malahan disebat nage teu mungkin teu narima jalmi disebat tiasa lebet akhirat di zaman ayeuna. Dan nu tiasa lebet akhirat mah Kangjeng Nabi hungkul alasanana. Sedengkeun Kangjeng Nabi teh nyontoan. Ari nyontoan teh pasti tiasa dicontoh ku urang, tiasa diturutan asal ilmuna apal ngangge ilmu anu sami. Keur naon ari Kangjeng Nabi nyontoan tapi teu tiasa dicontoan mah nya teu kedah dicontoan. Ari teu tiasa dicontoan mah tah seueurna alasan-alasan eta mangrupi nafsu-nafsu anu alim. Akhirna urang geus ngeunahna kieu kumaha urang bae cenah bade kitu wae nya mangga ieu mah ngabuka anu salarasna. Sadayana bakal maut, duka isuk, duka pageto, duka dinten ieu urang teh bakal pasti maut. Sedengkeun kahirupan mah salajengna di alam dunya can tantu poe isuk oge, tapi maut mah pasti. Justru lumpatna manusia kalah ngudag-ngudag nu teu pasti seseueurna. Sanes ngudag-ngudag ka mana urang pangbalikan teh malah ngudag-ngudag anu bakal ditinggalkeun. Kusabab godaan setan eta kacida kuatna supaya manusia ulah tiasa uih deui ka mantenna, supaya manusia kapepende ku harta banda, ku kakayaan, ku kabagjaan, ku ketenangan di alam dunya, akhirna alim uih. Ari dunya ibaratkeun disebat nage penjara kanggo jalmi nu iman, tapi surga kanggo jalmi anu kafir. Pangapunten ulah kasinggung dina perkawis kafir da emang kaos kitu ayatna. Piraku ku abdi kedah dirobah. Janten urang ulah kasinggung dina perkawis ngadugikeun ayat tapi urang kedah ngemutan nah urang teh posisina aya di mana. Nah anu kafir apa anu parantos Islam tak urang wajib mawas diri rupina sakitu heula tisim kuring. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.